Action. Banget ah. Nginum teh Aing tadi ngabayangkeun coba mun aya kapal mawa duren terus eureun nya cekit gitu nya ti luhur teh jang. Kasih sieulah jang, kasih sieulah mere duren, gerak-gerak ka hanal. Tapi da masih teu mungkin nya pedah we gini manggo di luar kan usum keur usum ya duren aya nyon duren montong dengan montong di lebok. Untuk dibeli. Da mahal geuning jadi we teu dihakan pieun kayeuna. Tata rucingan kesel ya. Sing balik. Jauh. Anu gampang we sok. Cicing jadi banyur ku. Biasa ngobrol tuh. Ngambil serius ieu mah. Pertanyaan ke Mang Igo. Tata rucingan cik anu gampang we mah nya kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas. Saya eta teh mah. Cek sae Kulkas leutik gajah badag beungeut maneh asupkeun tah. mikir teh make otak lain make tuur. Tuur. Ingot. Aya apa jawabanana? Gampang. Bukakeun kulkasna abuskeun gajahna tutupan we da bisi kabur eta gajah. Simple, Bro. Pan gajahna gede. Marana ge atuh tatar ucing. Pohoan ieu mah euy aduh aing mah. Lanjut. Oke. Nu kadua manggo. No. Kumaha carana ngabuskeun jarapah kana kulkas? Kecil tuh. Kumaha? Bukakeun kulkasna asupkeun jarapahna. Tutupan beres. Salah keneh wae. Kieu ye aing Pan mah. maneh tadi kitu ngajauh gajah oge sarua. Ieu matak lamun dahar ieu lamun ngemil kudu bermanfaat lain muncang digares we lieur jeung cangkang-cangkangna. Salah jawaban nu bener mah bukakeun heula kulkasna kaluarkeun gajahna abuskeun jarapah. Pan aya keneh gajah di jero kulkas teh. Poho Kieu anjir aing mah lieur. Masih wani? Alah salah Gitu. gitu. wani atuh. Terakhir, Oh, kan di dunia persatuan teh keur rapat tahunan biasa ieu mah rutin gitu. biasa satu nonton ka dia biasa. Itu biasa tadi oge keur nangtukeun saha pemimpin kahareupna di dunia persatuan teh gitu. Kabeh tah dararatang. Ngan aya hiji sato anu teu hadir waktu pas rek rapat eta. Kira-kira Mang Igo apal teu? Saha nu teu hadir dina waktu rapat? Pasti marmot. Marmot. Tong sok ngomongkeun diri sorangan. Marmot ngomong marmot aing mah. Waduh, itu udah situ mah tarang ada yang ini marmot tuh tahu ada kieu tuh. Salah. Hah? Hayang apa jawabanana? Naon atuh? Jarapah. Nah, Pan masih kena di jero kulkas jarapah nah ge can dipangmukakeun. Bener tuh. aing teu kepikiran jarapah tadi jero. Tak sing cerdas hirup mah. Tapi manggo waktu rapat eta jarapah teh anger teu hadir. Kulantaran Mang Igo apal teu jawabanana? Heh? Panis keluarkeun tadi. Geus dikaluarkeun. Kemana sih eta? Nanti apa? Teu apa? Jarapah teh dibawa ke rumah sakit manggo. Aduh. Kumaha eta? Katinggang duren ku kapal. Kapal kan bawa duren. Jarapah rek ini terapat katinggang huluna dibawa ka UGD. Diinfus ayo urang ngelayan jarapah we nama yuk.